Naik ke mana maneh? Diuk. Cara cek beja bapak maneh gering jay. Nya pu gering mang. Deng, tinggi kuat begang kieu. Bimalin begang mang, kan kurang lintuh. Eta keneh. Gering naon sih maneh jay? Utami cek dokter mamang. Utami. Naon kitu ari utami jay? Utah miceun. Mun taber weh kitu ngomongna. Da dokterna orang Sunda. Balik lah mang yuk. Kamana di cicing ye, urang kangen keneh. Rusuh balik lagi. Cicing. Nya si Amang mah kala bijil ah. Ih modalna calana. Beja-beja kurang mah jay ka balad baneta. Urang sigeunah yang pindah ke kota euy. Di kota mah sigeunah betah. Obadahareun tempat ulin deket, Brad. Anjir, siapa sok dibalik anjir. Yeh, orang kota oge harayang nama dilalemur ai maneh. Ripuh hirup di kota anjir, komo bari jeung teu boga duit. Ngeunah soteh lamun loba duit hirup di kota mah gejo. Nah naon sagala meuli di kota mah ai maneh. Kumaneh karasa teu ayeuna urang. Salila ieu cicing di lembur. Hayangna naon meuni gampang. Usum kadu atau tinggal mulung urang bepan di bibireun imah biebah. Benar teu? Nya. Eueuh dengan sangu tinggal turun ka walungan. Ngalalauk loba. Di urang mah di kota anjir. Walungan oge geus hideung caina. Maneh. Batan hideung tina beungeut aneh anjir walungan di kota mah asli. Sok ayeuna pikir kumaneh. Kaleuweung urang mah tinggal mipit daun naon teh Pak anu melengkung teh pakis Oseng. can kangkung dioseng dikerecek daun sampo kerecek bancet di urang mah anjir geus sagalangeun ayeuna maneh hayang pinahnya ke kota sia mah sok dibulak-balik di kota mah moal bisa tatanin merenya euy. nya heueuh atuh di dieu mah sagala urang tinggal ngalah rek naon deui sok bener teh bang babungbu meureunnan bawang pipireun imah ge maneh geuningan loba eta bawang nu kararitu eueuh teu kudu dibeli di dieu mah paling ge udud meureunnan meuli mah Tapi urang teh aya hiji deui teh euy can kaulik teh euy. naon Melak masako penyedap rasa da anger eta mah kudu meuli. Urang beak sabaraha bungkus Brad jang binih da teu sirungan hiji-hiji acan. Kumahanya euy. Ngebelawing deui wae anjir si kehead. Please atuh jual. Pan ieu teh keur ngomong serius meureun. Maneh anjir. Ya cek aing mah daripada maneh eta sirah dipake mikirannya, dipake mikiran melak masako. Cek aing mah mending sirahna dipelakeun heula. Anu kieu teh disebutna sirah jiga kieu teh gagal tumbuh apa eta teh. Pelakeun tahnya dipelakeun diceboran unggal poe terus make pupuk kanang pupuk tai eme tai muning tai sapi popokeun kayaknya anjir ameh tumbuh otak maneh Bakal sirungan gitu. sirungan anjir lah bulu irung manyangan paling parah anjir si ieu Kunaon eta aja maneh hulang-hulang kitu. Ngarakeun maleuseuk ieu teh ngonten unggal poe. Tapi nanti bersinar bae euy aing mah. Mahanya euy. Gampang Jul. Maha. Keur murak bohlam. Dijamin mana bersinar banget na alus geura. Kemudian paeh bingah kan boh lama. Melagna ti koro. Ke di dahar ku sorangan. Sinar nya urung banget na.